Abdi bade mintonkeun konten nuar tangkal cau ku cara nu salah. Ku ninggal daun sareng tangkal lagi terus apal gitu ieu cau naon ieu cau naon. Tuh tah cau ieu tah ieu namina cau batu. Enak urang beulah ieu cau. Semacot. Assalamualaikum, sampurasun. Dina danget ayeuna kaping 27 November tahun 2020. Abdi ayeuna nuju aya di kebon cau. Abdi bade mintonkeun konten nyaeta nuar tangkal cau ku cara nu salah. Kumargi seueur pisan kajantenan anu nuar cau ku lantaran ku alatan teu terang kumaha carana. Antukna tangkal cau teh dituar jeger cauna tangkal cauna runtuh ninggang kenteng atawa pamiti aya kenteng oge cauna tibubeut kana taneuh dugi ka parotongna. Kumargi kitu nuar tangkal cau teh aya cara-carana. Taina ku abdi dipasihan terang heula cara nu salah nalika nuar tangkal cau. Biasana kasalahan-kasalahan ieu remen dilakukeun ku nu luar cau nu teu apal carana kitu nya. Da bige kapungkur mas abdi teu apal carana nuar tangkal cau teh jebret-jebret we padu runtuh boro-boro kaala pas geus runtuh nya cauna ge parotong we teh kahakan-hakan acan gitu teh katuang. Yuk urang milarian cau kanggo dituarnya sampal tapi cau eta cau batu we lah nya. Da cau eta mah teu katuang ieu eusina ge batu malulu. Ieu teh cau kebon cau teh tos nincak tahun kedua jadi tos poeknya mung barala kumargi kamari teh emang acan disemprot acan sempat nyemprot teh pamili tos nyalseng huma urang disemprot heula ieu kebon cauna supaya caraan oge tesa ditumpang sarikeun sareng sababaraha rupi palawija anu emang tiasa hirup di tempat anu hieum. Tah ieu cau di dieu selar sama rupi-rupi upami para patani anu senior mah nya ku ninggal daun sareng tangkal lagi terus apal gitu ieu cau naon ieu cau naon. Ari abdi mah masih budak kamari sore nembe tiasa apal cau teh upami tos ninggal buah cauna. Upami tina daun sareng tangkal mah teu acan sadayana katalar kitu nembe sabaraha hiji nembe apal teh cau muli, cau siem, cau nangka, cau kapas gitu. Sanes-sanes mah oleh teu acan katalar. Kumaha sih daun cau raja bulu, kumaha daun cau raja deli, kumaha tangkalna, kumaha palapahna. Saur para patani nu tos senior mah eta teh bada renten pohara bentena gitu. Yang mudah-mudahan kapayuna mah abdi ge tiasa katalar gitu nya, tiasa apal. Tah ayeuna tos kapendak cau nu bade didamel contohnya. Contoh nuar tangkal cau anu salah. Tuh tah cau ieu tah ieu namina cau batu. Tangkalna hideung palapahna oge hideung. Cauna mah sae arageung kararep cikatanana. Jadi gina teh nya kitu eusina teh batu sadayana. Enak abi bade dituar tuarna ku cara nu salahnya tinggalkeun cauna bakal runtuh ngagedebru.
Ta upami nuar tangkal jauh tekenging siga nu nembe margi eta pohara lepatna cauna ngagodebru tangkal ngagodebru cauna oge parotong. Kumaha tuh cara anu leres, cara nu biasa dilakukan ku patani nalika nuar tangkal cau. Mungkin eta biasa ditinggal dina konten salajengna nya. Mangga teras payunan wae channel Desa Mulyasari. Nu teu acan subscribe diantos pisan subscribe-na. Nah, gambar ieu dina video ieu ayeuna eta cau batu sarae cau nama adageung cikatanana kerep terus kolot deh menganyakal terawas dituang gitu nya kumargi seueur pisan sikina enak urang beulah ya cau supados euningna kumaha eusina. Tah ieu tos dibelah tuh eusina teh istuning batu malulu naon anu bade dituangna gitu nya ieu mah biasana dianggap kanggo rujakeun. Pami tacan keluar cauna nambe molodor jantungna ala wae jantungna kanggo dilotek rawas ngan bilih anu peryogi coba batu ketang kanggo landong atau napi kanggo naon bae mangga sumpingna ka dieu kakuan abdi ngajedik di dieu. Dina konten satu acana nu judulna tatanen palawija pala pendem pala rambat abdi nembe dugi ka ngagalengkeun tah galengan teh saatosna dipoles dilarapih ku pacul jantenna samodel kieu katingal langkung ageng langkung weweg tah ieu tos siap dipelakan. Dina episode salajengna urang pidangkeun pepelakanana nya. Alhamdulillah salokan ge ayeuna tos ngocor tos nyambung. Nah, dugi ka ditu tos kapat asanapi tos sapat. Tah ieu palih dieu salaras nama leuwih dina konten sate acana anu dipasihan judul menggempur bambu tumbang. Tah ieu alhamdulillah cai tiasa lewat. Margi tangkalna ngarumpuyuk ka salokanana tos digempur kamari teh ku Biwati.